beratus-ratus tahun. Akar-akarnya sudah berjuntai ke bawah. Nah teman-teman, sekarang saya berada di mata air yang kedua ya. Mata air yang kedua yaitu Cai Kahuripan, Kajayaan, Cai Kajayaan yang berada di Desa Kramat gitu ya. Ini tuh Ujung Jaya. Nah ini mata air yang kedua ya, setelah sebelumnya mata air Kajayaan Mbah Jagur. Nah kalau ini di sini sama tuh. Suasana di sini tuh sejuk, terus ini memang pepohonannya udah tua-tua ya, di belakang saya tuh udah pada akar-akarnya berjuntai ke bawah. Ayo si emak, iya semat, mau lihat di mana emak teh? Galis di mana? Di Banggala, Mak. Ieu teh mata air Kajayaan. Tos lami, Mak, ieu tos aya. Ya tos aya teh tahun sabaraha puluh ratus. Oh, 90 ratus. Mak teh. Mak terang teh ieu sejarahna. Nah, itu da manteran teh lah sakunkeun. Heh ieu nya. Mak teh boga dulu di Banggala tadi ditu. Saha? Si Enjang urang si Pinang pait teh. Anak seiti wa awabung Apal mah di belah wetan. Si mah ditanyakeun sajarah Cai Kajayaan. Mama. Oh, tapi mah di dieu orang asli dia. Ieu teh daerah naon, Mak? Karamat. Ujung Jaya. Karamat, Desa Karamat. Muhun. Desa Ujung Jaya, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Oh, tapi dusun Karamat. Iya, dusunna dusun 3. Oh, dusun 3. Dusun 3. Sok atuh Mak, Mak masa naon gerejeknya, Mak? Gerejek muhun. Mak, nuhun. Namanya siapa? Namina Agnia. Iya sareng saha? Vanessa sararaenya namina teh. Teh bade naros. Ieu teh Cai Kajayaan. Heeh. Sok seueur ka dieu. Seueur ka dieu. Ari ieu teh di daerah mana? Ujung Jaya. Terus anu saterang neng di dieu sok seueur tamu aya naon tah sajarah di dieu? Cepet kita cari info ya sama orang sininya asli. Apa? Cai Kajayaan, sumur Kajayaan yang dikeramatkan ku orang Ujung Jaya gitu. Oh, tapi nggak ada cerita-cerita apa gitu, cerita-cerita di sini teh apa gitu. Dia tidak bisa berkata-kata. Ya sudahlah. Ajeng teh naon sih? Ajeng teh sok aya anu kasurupan. Aduh, sok anu kasurupan. Di dieu teh. Hah? Pas dikumbah teh. Oh. Dikuras. Oh, kalau mata air ini dikuras teh suka ada yang kesurupan. Yang kesurup. Hah? Aya ajeng. Ajeng, bukan ajeng, ajeng. Oh, ajeng. Ya Allah, meni susah ya dari tadi ajeng. Ya, bismillah ya, nggak ada nggak akan kesurupan ya. Oh, cuman di hari tertentu gitu pas pengurasan aja gitu. Kalau ada yang kesurupannya apa joget apa gitu? Joget-joget apa kayak ini? Joget. Oh, joget-joget. Bukan harimau gitu macan gitu. Ya. Itu nanti setiap tanggal sabarahan nih. Apa? Ya udah tuh, Gih, main sana. Tuh main lagi. Aduh, lamun mama jatuh kumaha? Iya ada di tos.
dijadikan oleh masyarakat tuh tempat mandi ya. Ini untuk mandi laki-laki. Nah ini tuh. Kalau mata air tuh memang bening ya. Nah kalau yang sebelah sananya, sebelah sini, kalau tamu yang datang ke sini yang mau mandi ya, untuk perempuan di sini nih sudah disiapkan. Nah, ini tempat mandi untuk perempuan di mata air Kajayaan. Nah, mata airnya sebelah sini mata airnya. Tuh. Awas gebis. Nah, ini mata airnya ini, mata air Cikajayaan. Nah, nyawa Andi barang parantos diangkat dari juru kunci kan Wa Andi teh tahun 2008 diangkat teh. Berarti 12 tahun ya, 12 tahun. Wa Andi keterangan yang nerima tamu teh pertama teh di Kesekuan Cirebon. Yang umur faktor waktu baheula manehna parantos lungsur ka dieu ibuna teh nyandak murang kali. Wah Andi teh sebatkeun tahun sakitu sakieuna mah berhubung juru kuncina Uyut Istam kapungkur manehna waktu jaroh ka dieu. Nya umur maneh teh parantos 135 tahun. Lamun sebatkeun umurang kali ayeuna mah meureun terus dilatung kasur gitu nya. Panjang umurnya. Ya intina cenah jadi ngaripukeun putrana gitu. Nya putrana lungsur ka dieu teh keur waktu ku ibuna dicandak ka dieu. Putrana anu ka dieu teh umurna teh parantos 87 tahun. Nyai Wani mah ukur masihan teh caina wungkulnya. Ya, alhamdulillah ketika gubrag maotna maneh kumari umurun kedah na umurnya. Naka pungkurna dipiara ku Uyut Istam di dieu na. Eta sebatkeun Uyut Istam teh anu ngawin Uyut anu di dieu. Nya teras lungsur narima tamu deui anu di Pagaden Subang nya aki-aki sama sekali teu nguartoskeun namina ge ngan aki-aki eta naroskeun masalah keluar mata air waktu tahun sabaraha-sabarahan terang teu alhamdulillah Wa Andi nya kudu dipasihan keterangan ku si aki eta jur waktu manehna kapungkur jur umur 17 tahun lungsur ka dieu teh nya kuncena teh Uyut Istam nya disebatkeun keluar mata air tahun 175 masih kena Masehi. Oke aya muncul lele cucuk lamun lele cucuk eta muncul cai muda deui lamun lele cucuk teu muncul cai teh kolot deui eta nu masuhna saha Syekh Subandi antara lele eta teh mudah-mudahan Samyang. Jadi kadang-kadang kata-kata mau sakur-sakur ayam mata air pasti Itu wa nu di dinya nu adi caket bedengan Sangyang mah Tikoro wa. Kurang teh aya Sangyang oge di dinya. Sangyang Tikoro apa Sangyang Beheung? Oh, Samyang beheung. Eta nu keur di bendung teh dengan wa. Kana kapungkur mah nami-nami mata air teh Sangyang kitu nya. Ya. Jantan ieu teh jadi wa teu apa we di zaman iraha-iraha namanya wanya da lakung kolot meureun geus medang larang oge. Tetehnya
wani mah punten-punten wani sabatkeun uyut itu uyut abi keterang mau Nya. keterang jumeneng mah ayo wani mah ayo umur mah nya lahiran tahun 70 Heeh. Wandi mah terang erek di bahwa non diangkat jadi juru kunci gitu ya terang han alamat tiap malam alhamdulillah Wandi teh nya tiap malam teh saya ilapat bae ya ilapatnya sekarang di dia erek naon ada Wandi mah di pasrah pun uang itu masrahkeun ka Wandi udah langsung maut seharita alhamdulillah gitu kami digantungkan jadi guru kunci itu tahun 2008 Wah, tapi ini dijadikan ibaratnya teh sektor pariwisata religi lah, wisata religi teh gitu. Wah, kanggo masyarakat anu di luar daerah anu sarumping gitu, Wak. ya alhamdulillah Alhamdulillah. alhamdulillah Panginten masyarakat anu percanten gitu bahwa itu ngandung keberkahan gitu, Wak. Si cai nate mata air nate. alhamdulillah Biasana kang konon gitu, Wak, pengobatan. ya alhamdulillah nyai saur sepuh mah ngomong saha-saha parantos ka aliran ku mata ayeuna cenah intina kurang sanana kurang pingan nyawa Andi bukti menang hasil tak menunggu di sumur abu dari para abu beres Andi mah terang bahwa iya aya goib gitu gitu terang anu Andi mah salamat sebatas aya ilapat nyebatkeun teh kieu punten-punten nya teh tah ieu teh tu ledengna tu baudna tu cairna emang ledang teh besar sebede drum lah agung an baud teh alit ieu mah alit ngan di antara ledang teh berkarat warna kuning nya nyebatkeun teh kieu ieu teh kalau sembarangan cai hanya saha anu geus ka alim rambut cai ieu mah kurang sana kurang pangan ya alhamdulillah nya Wandi sebatas memulai ku aya pedulina ngurus ieu Wandi ya alhamdulillah mata air ieu teh di tahun pertama keur mas musim kemarau panjang lah tahun Itu iya, nyawa. 2014 Iya mah saya teh surut gitu ya alhamdulillah saya tetep we nyawa. ya beberapa Wak, jentrekeun ieu alamat situs di daerah mana-manana, desa naon gitu, Wak. nah iya situs ieu teh situs Sumber Cikajayaan emang ya sada Tanjung Raya Heeh. kampung Ai kampungna naon, Wak? Lembur Kolot Lembur Kolot, berarti karamat mah ka ditu nya, Wak. Kirain teh masih karamat anu ya teh. pertama aya kampung di dieu kapungkur Oh, berarti bener. Tarik kolot enan, Wak. Lembur Kolot Oh, Lembur Kolot. Heeh. Ah, Jaya teh kampung poek waktu baheula dijajah Nagara Belanda Keling. teh poek. Asep Sundanda udah angkat tangan. Acara Muternya, Wak. rek manggung tadi muter. Negara Nah Keling. iya Merinding. sebutkeun asli Lembur Kolot asli pertama aya jalan mati di dieu. Ya eta yang mandi. Ya emang yang mandi mah yang sidik mah pertamanya kan buka pondok pesantren, makom pesantren. Kelas buka pesantren dari anu di Cipitu. Cikule Asropudin, Wak. Ah, Jadi sama Me Asropudin teh di Cikule heula. Berarti Mama Asropudin teh keturunan Cirebon ya, Ya, Wak? Cirebon. Kesepuhan Cirebon. Berarti ieu masih aya kaitan jeung Cirebon, Wak. Nya alhamdulillah. Wak, hatur nuhun ieu tos ngaguar sajarahna di mata Amin, air amin, kahuripan atanapi mata air Cikajayaan ya, Wak. Situs sumur Cikajayaan nu aya di Lembur Kolot, Wak. Ya, Ujung Jaya Sumedang. Hatur nuhun, Wak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.